Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra kaum dangu, urang ngadongeng deui anu mana dina waktos ayeuna mangguru bade mangdongengkeun neraskeun hanca carita anu katunda nyaeta anu judulna Demung Janggala karangan Bapak Tatang Sumarsono. Seri anu ka 18 pangintennya. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jujungna ieu carios keparayun sadayana. Mitra kaum dangu sadaya, disaprak kejadian harita Demung remen katenjo hulang jentul sakapeung diuk nyorangan salila-lila pikiranana kumalayang wari pinuku padung dengan tetenjoan aing harita henteu salah kitu omongna dina jero hate. Tapi asa piraku dan nilik keuretan banget geus moal salah deui eta teh si Ajeg pipina kempot panonna cureulek rada rebahna teh peda ayeuna mah awakna jadi ngareusi terus deui lebah sorana tetela sora si Ajeg anu remen kadenge welasan tahun ka tukang jeritna masih keneh jerit anu baheula lamun keur metikan kembang hek manggihan hilot bulu ngan ada ham-hamna teh nah ka aing mani teu apaleun pisan peda ieu kitu dedegan jeung bobogohan aing geus rebah pisan padahal apa pisah teh tacan likuran tahun apan tapi meureun bisa wae kituna teh alatan kasima tapi ka manehna taya ingetan neges-neges jalma anu aya di hareupeunana. Sanyana aing keneh anu salah mah tadi teh padahal mah matak naon mun harita teh mun harita teh sebut we ngaranna atawa bakal leuwih hade lamun manehna di bawah heula ngara bisa ditanya. Ari ku aing kalah leos ditinggalkeun deui. Nah atuh make rurusuhan harita teh ari ayeuna rek disusul oge kudu disusul ka mana da teu ece sararatanana. Boa aya di mana boa aya di mendi deh mun teh amanya si Ajeg nah manehna teh beti kawal ku gulang-gulang ari budak anu dina jero tandu anak-anak itu anak tisahanya. Mitra kaum dangu sadaya, rupa-rupa pertanyaan galecok dina jero dadana tapi hiji oge teu manggih keur pijawabeunana antukna demung ukur semat padung dengan aingna jeung aingna. Aya oge sobatna anu terus marengan teu ieuh bisaeun mere bong bolongan manehna tambah kaseuit-seuit lamun enjo deui kongkorong meunang ngarampas harita gedena ampir sacinggir budak liontina diteretes inten mane bebarasatan breh kongkorong breh kacipta anu makena batina beuki kasiksa tapi anehna bet taya bosen nenjo
mes-mes diilikan mes-mes diilikan kitu teh bari ngimpleng-ngimpleng anu samar tur matak raranjugan da anu diimplengna sasaat geus jadi panyilekan sababoe tapi kapindingan halimun anu ngadalingding. Mamang kuring teh hayang diantar deui ka dayeuh omong demung ka sobatna. Tek naon mong hayang neangan raratan awewe anu kamari teh mang bisinya manehna teh lanceuk kuring tembal demung. Sobatna saurang oge taya anu waka nembalan. Kumaha mang asa paur rek sabadayeuh teh paur pisan mong mamang mah. Oh mong si jawaban. Kuriak wae ke urang pada ngaroponan euy. Atuh sing bisa we dina urusan nyamurna mang walon demong deui. Geus yakin yen awewe anu kamari teh lanceuk ujang jeung deuna nya matuna teh di dayeuh jang. Si Jangkung nanya. Ari yakin mah tangtuna oge acan ngan asa taya salahna lamun kuring neangan heula bukti mang. Jang neangan jelema hiji anu matuh di dayeuh ceuk mamang mah teu beda ti ngubek leuwih rek ngala beunteur tangtu kana hesena jigana kudu mulan malen nalungtikna oge jang euy. Nya kuring oge ngarti mang ngan ieu mah awahingku hayang nyacapkeun kapanasaran omong demung. Tapi kuring moal rek maksa sangkan mamang milu kahiji da memang moal aya pihasileunana kadua ieu mah ukur urusan kuring pribadi apan. Mitra kaum dangu sadaya sanggeus rada lila pok sobatna nyarita. Nyapiraku mamang rek tega nenje ujang indit nyorangan ngan anu kudu dipikiran ku urang teh jang lebah pisalemeteunana lain kitu jawaban. Nyamong tembal si jawaban. Asal urangna sing terapti we mang sok ayeuna urang pada mikeun kumaha carana sangkan urang rapih nyamur. Mitra kaum dangu sadaya isukna demong katilu sobatna miang ka dayeuh lalakon sapoe leumpangna oge da kaitung jauh komo deui ieu mah bari naranggung dagangan. Terus wae urang ngajuk-juk pasar omong demong teu beda ti hayam panyambungan barang mimiti datang mah katuda iraha teuing maranehna ngulampreng ka dayeuh. Kebeneran isukna ninggang poe pasar anu dagang jeung anu rek balanja rame balawiri tepi kawan Cihaneut moyan teh daganganana geus rek beak salayan ewa mohon mitra kaum dangu geus rek beak salayan sewang cacakan anu didasarkeunana ukur sabangsaning bebeutian meunang sarabut rabutna di kebon. Jang lamun dagangan orang geus beak rek kumaha deui? Si Jangkung nanya semu ngaharewos. Urang buburu ngarit keur parab kuda mang
tembalna mitra kaum dangu sadaya sabot gitu lara aya awewe tengah tubuh ngaliwat kahareupeun dadasarna ku demung kareret meusan bet make pangangguran hayang negas-negas ngaja dudukoy cetokna dilelepkeun heula ngarah ituna henteu nyahoeun yen aya anu nyerangkeun kebeneran deui eta awewe teh barang beuli ka tukang dagang gigireun demung atuh rurupaanana beuki atra mitra kaum dangu sadaya katempo demung ngagebeg sanggeus yakin kana tetenjoanana rek sangabeun pisananya hadena kaburu sadar deui lain pihadeun lamun ditanya ayeuna mah ceuk pamikirna tungtungna demung semet niku sobatna bari ngaharewos awewe itu tuturkeun mang terus ku mamang cirian di mana tempat matuhnanya saha kitu jang itu teh si Akung nanya tong loba tatanya mang tembalna anger ditompokeun kana ceuli sobatna tetalangke si Akung terus milu seselendep atuh demung jeung si Joban mah jongjon deui nyang hareupan dasarna henteu cacarita da kebeneran terus aya nu barang beuli sajaroning kitu teh pikiran demung masih keneh nganteng ka awewe tengah tubuh teh nilik kana dedegan jeung rurupaan mah asa teu salah yen bieu teh si Ibi leuh moga-moga singnya tangtuna oge aing bakal babari lamun mapaekeun si Aceuk mitra kaum dangu sadaya si Jangkung tacan embol-embol atuh anu nitahna jadi teu geunah hate liuk deui nah mani lila teuing cenah buah-buah leungiteun udagan atawa naha imahna jauh gitu tepi ka pasar corencang anu dititah ngukunti teh tacan jol keneh wae demung geus teu sabar gaweena ngan elek kesekeng terus teu geunah cicing king aduh susul ku mamang geuning Mang Akung kalah lep bulaneng can bol-bol keneh wae Mang Joban tapi pupujeuh tong ka mamana nya bising ke urang jadi silih teangan mung walon si Joban moal mang moal sok kuring marek ngadagoan we di dieu mitra kaum dangu sadaya leos indit ari Teguh si Lila anu di jerungan ti heula jol datang nah maning ambleng mang demung nanya bakat ku geus teu sabar hayang manggih katerangan lajang awe anu tadi teh asup ka padaleman atuh mamang teh teu bisa terus nuturkeun tungtung nama ukur bisa nungguan we teu jauh ti lawang kori kasebalanana teh teu balik deui geuning ceuk dina hate moal kitu matuhna di jero ari rek neleng teh ari rek nalengteng datanya asa kararagok mamang teh pang-pang nama sieun ditanya terus curiga tembal si Akung terus kumaha kitu mang nya sanggeus kesel ngadagoan tapi ka kira-kira wanci lohor mamang rek sajungeun pisan balik deui ka dieu da angkanan teh bisi ujang kesel nungguan ari pek teh manehna biji tilawang kori nya terus we ku mamang teh dituturkeun sakumaha pamenta ujang panggih mana mang nya kepanggih di belah kaler ti dieu teh terus we lempeng ke di lebah tangkal asem mengkol kaken teh saeutik di dinya lempeng deui kira-kira 300 lengkah tah anu dihareupna aya tangkal 66 imahna teh nyang hareup ngidul tah kitu mung kuring ayeuna rek kaditu atuh mangnya omongna bari rurusuhan ade mamang tong ka mamana bisi Mang Joban neangan keheula jang ngarah mamang teu panasaran saha atuh saenyana manehna teh
Nya eta temang pangasuh kuring bareto tembalna pondok bari terus ngaleos rurusuhan. Mitra kaum dangu sadaya tenyalahan panuduhan sobatna teh imah anu keur diteangan babari kapanggihna demu ngajanteng bari mikir-mikir kudu kumaha ngasongkeun pamuka carita. Tapi akhirna mah manehna lah-lahan ngetrok panto berai muka pribumi ngelot ditukangan panto demung kalah ngajanteng bicaritaeun anu rek dikedalakeun ngadadak lusles. Reka saha Ujang? Pribumi miheulaan nanya. Rek kadieu we ngahaja tembalna katara pisan anu keur gegeumeueun teh. Nya rek naon atuh los-los ka dieu? Tah rek naon yeuh? Daek salamet demung kasima tina perbawa ngaguruhna rupa-rupa rasa jigana mah. Pribumi melong kaki sebah anu sama sakali anyar pinanggih pok deui nanya. Nyarek naon make nepungan ibi sagala? Bejana ibi butuh bini pare ketan hideungnya. Tembalna sabalang bentor. Cigana teh asal paduk ngaboae. Binih pare, pribumi kerung. Henteu da ibi mah lain tukang tani ja. Ibi mah lain tukang tani da. Mitra kaum dangu sadaya teu ngahulang deui geus yakin pisan ayeuna mah yen anu hareupeunana teh pangasuhna bareto. Ngan rek kumaha ngamimitian nyaritana da puguh geuning kalah jadi kasima. Salah denge meureun Ujang mahnya. Enya meureun salah denge. Omong demong deui bari nyuplak duduk cetokna. Terus dipake ngageberan awakna. Maksudna mah sugan we ituna bisa neges-neges beungeut manehna. Saha anu nyaho ujug-ujug apaleun. Ibi meunang kitu kuring milu heula sakedeung dina babancik asa teu kuat ku panas mani nong toreng kieu ieu teh. Heuh nyampek wae atuh Ujang tembalna. Ari sakalian cai-cai wae mah aya da. Omongna deui bari terus ka jero imah teu kungsi lila oge geus diol deui bari ngasongkeun teko jeung lumurna. Cai-cai atuh Ujang lumayan we tambahan naang. Ya puguh we hanaang mah bi bari cur ngeusian lumur. Cenah Ujang teh rek nawarkeun binih pare tapi geuning mana daganganna ge eueuh Jang. Dipihapekeun di baladinya da ditetanggung oge ukur berat-berat wi. Tembalna bari cur deui ngeusian lumur manehna nginum maneh ngalekik da jeung enyana keur hanaang. Pribumi oge milu diuk tukangan bang barung demung geus bisa negar-negar manehna ngararancang ungkara kalimah anu baris dikedalkeun pikeun ngutarakeun pamaksudanana. Lain kieu ita ibi manehna muka carita. Kuring teh boga tanyakeun ieu teh. Rek nanya naon da ibi mah ukur jalema tayakan nyaho atuh Ujang. Kieu bi omongna antarenaker
Kuring teh keur neangan lanceuk anu geus lawas papisah cing sugan ibi apal. Nah saha atuh lanceuk ujang teh nya jeung sugan we atuh bibi teh apal. Memeh ngajawab demu ngarengap heula. Lanceuk kuring teh bi ngaranna teh Lis Tayuwangi, mitra kaum dangu sadaya. Si ibi kacida ngajonghokna beus wae ti dagor kana panto. Henteu ujang, henteu teu nyaho, tembalna sebunga degdeg. Jong nangtung rek buru-buru ngajengkat ka jero ngan ku demung kaburu ditongtak leungeunna. Ibi tong ngabohong, bari dipencerong bangetna. Pribumi terus ngayak-yak, da ayeuna mah jadi manehna anu kasima. Bareto ibi kungsi ngasuh dua budak, hiji awewe hiji lalaki, kitulin. Si ibi kalah calangap, ku demung disurungkeun meusan ka tukangan panto, bari manehna oge terus unggah ka jero. Ibi kuring teh budak asuhan ibi anu lalaki. Lain nya lain. Nah make nyebut lain ibi. Lain da den mung mah geus maot basa harita ka bawa palit. Hirup kene ibi pan ieu buktina kuring teh surah pamungkas teh ya pan ibi. Teu ibi mah teu percaya. Pokona mah ibi mah teu percaya. Kituna teh bari ku godeg. Nah ku kuring kudu diterangkeun sagala rupana kitu bibi. Demung mencrong banget pribumi. Ade regepkeun nya ku ibi ye. Ibi jeung salaki ibi ngagande ka bapa kuring Senapati Suranangga Suwargi. Panjen ibi sapopoe nyaeta ngasuh si Acek jeung kuring. Waktu umur kuring rek nincak 10 tahun, kuring katut si Acek dibawa ngalolos lantaran didayeuh aya riributan. Ibi inget keneh waktu urang kapetingan di sisi cai sabab teu manggih pamentasan. Demung nyarita mani ngagorolang. Demi si ibi kalah terus calangap. Nah perlu diteruskeun bibi. Sangkan ibi beki yakin yen kuring teh budak asuhan ibi anu disangka geus paeh. Heugnya Bandungan deui geura ku ibi. Waktu ngalolos ti dayeuh kuring teh pandigandong ku si Mamang. Isukna urang kabari ku musuh tapi urang teh kan beunang deui ku musuh. Ibi tacan yakin keneh, urang teruskeun deui nya. Si Mamang terus dibanda ari kuring di pundak ku salah saurang musuh bi. Terus kuring nyabut kerisna, terus dicacogkeun kana cangkeng anu manggul kuring. Terus kuring teh dibebeutkeun, kuring lumpat da harita pada ngaberik.
Ibi inget keneh basa harita kuring dibebari kasih si walungan. Mitra kaum dangu sadaya, si Ibi beki calangap. Kuring loncat ke walungan terus ke bawah palit ke hilir. Tapi kuring teu paeh sakumaha cek pangira Ibi. Saha atuh anjeun teh? Si Ibi nanya, bari molohok bangun anu kasih makeneh. Kuring teh surah pamungkas teh ya Ibi zaman keur budak. Kuring remen ngendong di imah Ibi. Ibi sok mangnyeunkeun cobek belut ke bagi kuring. Ari si Mamang sok mangalahkeun anak manu. Hiji poe kuring luludunganan ngalah sayang manuk dina tangkal dadap tukangan imah Ibi. Kuring ragrag. Ibi harita ngoceak bari lumpat muruk kuring anu keur aduh-aduhan. Belaan cul kejo anu keur diakeul, tepi ke akhirna ambacak diacak hayam anu arasup ka dapur. Apan Ibi teh rawah riwih. Raden, si Ibi ngajerit bari nubruk nonoman sembada anu diuk hareupeunana. Si Ibi ceurik mari ngaguguk, demung oge jadi ngarasa sedih. Rusras ka anu lain-lain. Ibi geus yakin yen kuring teh surah pamungkas Ibi. Cek demung sanggeus si Ibi leler ceurikna. Oh Raden, ayaku teu sangka ngan sakitu anu. Mohon mitra kaum dangu ngan sakitu anu kedal tina bibir urut pangasuhna. Memang moal aya anu nyangka atuh da. Hapunten Ibi Raden, omongna deui. Sarua wae Ibi, kami oge kudu dihampura sabab bisi matak ngabarubahkeun ka Ibi. Ibi mah asa mendak bagja anu tayah hinggana ieu teh bari nyusutan Cimata ku tungtung kabayana. Ari si Mamang mana geuning asa teu katembong ieu teh Ibi. Apaan tos ngantunkeun Raden? Tembalna alon. Iraha Ibi, demung ngarenjag. Nya pas dina dintenan eta keneh waktu Raden ragdag ka walungan teh tembal urut pangosuhna bari terus dicaritakeun lalakon maot salakina. Atuh meureun harita teh palitna patututur jeung kamenya Ibi. Si Ibi teu nembal kalah tungkul. Tah Ibi cek demung deui. Ari si Acek di mana ayeuna? Aya Raden, tembal pribumi. Nya aya teh aya di mana? Demung nanya deui awaking gugus teu sabar. Di padaleman nyarengan Kangjeng Pangawulaan. Nah teh salah denge ieu teh. Demung kacida ngarenjagna. Si Ibi henteu nyuara ukur ungguk lalaunan. Euleuh mitra kaum dangu, rupina waktosna parantos seep insyaallah ieu dongeng sanes waktos urang teraskeun deui. Rupina timang guru mung sakitu, amit mundur amit mungkur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mios.